Geus beurang ieu teh can nyangu kaberangan. Nyuk heula beas. Alah. Beas sakieu deui. Sangu. Si Akang ka mana nya? Kumaha ieu beas eueuh? Sangu eueuh. Budak meureun kalaparan rek ngit sakola. Si Akang teh ka mana nya? Kang, Gimana adanya bawa Akang. tuh isinya. Iya Nyi. Ayo gogoroan. Akang, kadieu heula geura sakedap. Muhun Nyi, muhun antosan. Ya Allah aing mah. Ya naon sih. Naon Nyi? Geura Akang kadieu heula sakedap. Geura ieu tingali kadieu geura. Hari si Nyai pan Akang teh arek init meureun Nyi. Ngaganggu wae. Allahu Akbar. Sakedap Kang, sakedap kadieu heula geura. Si Nyai aing. Naon atuh Nyi? Sok ngaganggu wae. Akang, tingali beas teu aya. Atuh da kumaha tuh Nyi? Sing sabar we. Akang ge me bari mangkat panyadapna oge. Mbaya atuh sakumaha we ayeuna mah nyangu mah nu penting aya jang budak. Rek dibubur-bubur atuh Nyi, mbah sing sabar we. Heeh atuh kan bae nya Kang. Ayeuna mah meureun kieu ge mudah-mudahan kaharepna mah urang teh nya berubah nasib teh. Teu nya meureun ieu beas sakieu tingali tuh beas acan di imah teh Akang. Atuh kembaya Nyi ayeuna mah Nyi supaya jang budak we Nyi. Maknya meureun budak teh dahar. Heeh eta ge Kang yang budak oge entakan ge geura Kang. Ieu isuk-isuk teh hudang waktuna nyadap-nyadap ti beurang usaha nu lain ieu mah nguseup deui. Ari geus kieu kumaha? Beas-beas acan. Da meureun Akang oge hayang daang. Heuh atuh Nyi da kumaha geuningan. Kudu sabar Nyai na atuh nya. Sabar we. Akang ge berusaha kaharepna mah Nyi. Akang oge bakal jadi suami berbakti engke mah ka keluarga teh sing sabar we ayeuna mah. Nyai nanya, Heeh atuh ari kitu mah Kang. Geura mangkat entos siang ayeuna teh. Si kaburu ku bajing lodongna nih beurang masuk ku bajing kata caina teh moal kaala. "Heuh atuh Nyi, akang mah rek mangkat nya. Ieu mah pasak we najang saeutik pembajang budak nya. Engke kaburu beurang nya. Engke bageut." Heuh atuh kan bae saeutik-saeutik ge supaya aya jang budak teh ayeuna mah.